Wah, kebenaran ayah. Assalamualaikum. Salam. Bro, damang. Alhamdulillah. Ah, ya bejana gering. Oh, Aku tidak dakwaan saung. Oh, dolo. Oh, da ieu beberes lah ieu di ieu lah. Alang ya. Dikara rujit kieu ning ya. Jelas. Ah, atuh geus nu kalaparannya di tahu atuh cai-cai. Mamayu nang heuh aing pas reungit teh puput teh. Atuh da naon deui di kanang loba mah da kuduna kieu atuh. Aing aya obrol keuneun euy. Lah aya obrol keuneun mah. Atuh mentong di dieu tingali aing beureung. Di dieu atuh beda ieu haseup ya. Dipikeun ka di dieu. Sok eta ngobrol naon ya ciga nu serius urang asa rareuwas Alah bener anjing jadi miskin ayeuna mah. Gagabat. Alah tapi ya jarum. Lain euy. Orang amaripan orang ieu teh. Gering. Heeh. Tah gering teh lain gering-geringna euy. Naon kitu. Bisik sia teh aing ku jelema si eta teh si Jabri. Oh kudu jabrik teh ya. Heeh aing. Biak ka parah-parah teh geus ya. Heuh lukana di jero aing. Sakit tak berdarah teh geuning aing. Oh berarti boga tenaga dalam meureun manehna euy. Teuing lah aing teh apa misalnya tah. Urang teh ada nitah pangjualkeun taneuh. Anu mana? Eta anu di dinya nu deukeut. Oh nu digarapu di dieu. Heeh, sawara rek kabeh bae, rek saware bae urang. Kemeureun kumaha kabutuhanan anu boga duit meureunan. Heeh, ari urang teh butuhna teh Rada gede. lumayan kana 50-an. Atau 50-an mah jiga ngajual nu eta we nu hareupeun saung euy. Ari geus teu ka ku urang ge da geus teu pati kaurus tingali parena ge kitu ning eta. Oh tadi ge ruji teh. Balik urang tah tuh. Aya, geus lebehan dia teh. Jada. Mana Bang, urang mah teu apa Dari weuh teh anjing jeung hayang diajar silat segala. Waduh teu ceug. Aing mana jangan ka dieu. Adi ieu jalan namanya anjing tuh tapak-tapakna. Si lebih mah panan asa boga ilmu. Gacok bangkong. Apa tong disurungkeun? Apanya aing mereka jalan kumaha nararaek ka dieu mah. Beut. Ade aing jengkang ka handap. Masuk. Balik da nggak ada serius. Masuk. Walaupun tuas gitu. Oh, masuk purkeun. Pada aing suker. Ayo tongok itu. Tuh kan dia dah cuma ya orangnya nih kepurusukan aing. Ya. Ada jauh. Jauh di karungan kieu nah, pokoknya. Karbit mana? Aduh, ini makan rasa nang bisa nih. Habis. Wah, ini mana lagi? Jadi, inget bawa dong ah. Benar, Enggak ieu usaha. rumah ini dong. Segala kan abang menang sabaraha urang rek hiji. Dulu. Kira gak? Yuk atuh. Hiji deh. Menggeus. Hiji deh. Depan kamari mah. Nah. Si mengebet. Bae Pak, urang bere. Nah. Tuh aya tuh. Itu bae itu mang lebih. Lah eta mah pokona mah ada nu mana wae ge nu beh wetan urus cabe bae nurut bonteng. Heeh. Jadi hamun bisa mah eta heula we pajukeun mah. Heeh. Nah eta kan geus tepat ka ieu ku urang oge geuningan. Heeh dah, cek urang ge da maneh basa ini ke Kalimantan. Ngarep-ngarep nya nyembeureunan teh heula teh. Kitu we anu bogana geringan mah pasti kana palakan ge geringan euy. Heeh. Jiga-jigana mah ti dieu nyambeureun pangaruhna mah. Heeh kitu sih. Tepikeun ka. Ari udah dek mana?
Kok palingan lo barorongo nih. Mana di dia Jang? Aing gering. Karena naon ieu mah. Mang menang rezeki. Jauh. Gimana Mau timah tuh aja. Jika masaan. Ada dek kieu euy. Bisa. Baru sakalanya. Aing moyem na 3 minggu. Kalau ieu mah asa heula. Iya mah asa kala euy. Asa caut tinu ieu silih mah ieu mah nang maok ge sia caut tina anu dipeuyeumna di karungan nya. Nya sia. Saha sia ieu? Jeung balik. Aing mah apa ya? Tuh semoga tahan keneh, Bro. Ieu mah ti pipir dewek, bah. Asyarek mere hakanan haram ka aing. Nah, ada sia imah. Nang mawa mang urang asli. Lain, ieu mah apa urang mah? Ieu geutahna geus Usaha. nu dewek, Bro. Pan di pipir imah teh aya tangkal cawu, dipeuyeum ku aing teh di karungan meuyeumna teh. Hasil aing apa aing mah ieu pisan cawuna ieu mah nya. Ya ieu ti palipir nya. Manusia barat dagong mah da kitu. Tek we tuh opi na ku pangalakeun. Heukeun bae kitu mah da opieun kan. Sugan teh heueuh. Ngan pas heueuh we anjing ieu mah. Omongeun pisah apa manusia barat dagongnya. Lain mero urangna sih urang keur bisnis serius heuh. Bisnis naon? Eta sok aya pipilueun wae anu naon teh nu kieu sok aya ieu bro. Nya. Beta nggak di itu di sawah orang teh. Ah ti sawah si Comro. Heeh. Iya si bodang ieu cenah perlu emang lebih. Heuh mang. Tapi sok we hiji lah. Oh, naon can beres. Geus. Beda ngomong tanah bieu. Benar ketemu gitu nama. Di Comro teh ban gering cenah. Aing urut teh heula teh sia. Ku disiksa si Jabrik cenah. Mending kana mah. Mending aing. Gering ka dieu. Disiksa deui kurangnya. Disiksa deui kurang kamari. Oh, si Jabrik panggil deui gitu. Balangkeunnya. Eleh. Oh, Paling eleh deui ku aing dilelep-lelep. Aing boga jurus ayeuna mah. anjing. Aing silat diajarkeun si Sabah. Ge, si Abah mah piraku atuh kana silat. Jurus naon sih Jurus paling pedang jurus. ngabret. Sudah ngabret, mah ngebeletet Kadewe katudek diajar silat mah sila. Asa jurus kuda ngabret meureun kabur sia teh. Sabu. aing disiksa, mang diajarkeun ku si ieu mah, Bang. Kamari pan deuk ka Mang Lebe. Memang lebena eueuh. Buron orang keur ngurak meureunnan. Meureun si ieu yang ayo urang mah da ai masalah ilmu mah da. Geus aya we kitu nya. Iya si ieu di papagahan kamari kurang kalah teu ceureuh gue. Lain ku Mang Lebe mah sugan ada matuh saeutik. Orang mah kitu mang niat teh mang ka dieu teh. Oh. Naon asa ka Mang Lebe teh sebenarnya teh teh. Jadi kieu bro. Kamari teh si Jabrik teh moal baladna ai maneh. Ongkopan geus eleh cek maneh. Heungeus ku aing dilelep-lelep di balong aing teh. Dan neangan keun aing. Tah mawa baladna isukna teh. Da dendam meureun nya. Oh si Cepot. Terus Cepot nih make baju sepotong ka dieu. Teu sia pera wayang. Aing sawayang-wayangna bisa oke maneh lamun nempo anjing muringkak ka bulu punuk. Asli aing. Leuwih serem ti si Jabrik. Anjing leuwih. Tah kamari teh moal jelema eta nyiksa ka aing. Tah teh nya teh beres aing teh. Heeh. Bening kamari. mana aya kene. Di tengeulan teh. Aing eno di tengeulan geuring Ya teh aing sia. mah kuat kamari teh ieu hungkul aing. Oh gemek aing ge. sarua. Ka itu anak ka itu. Pas kamari tah dewek teh keurkeun Mang Lebe ulin yang maneh sugana cager sing teh. Aya mang nenangan emang sarua. Si Jabrik teh. Teh. Hanen yang mah. Heeh, si Lebe cenah. Heeh da ai urang mah kieu. Bah, teu apal nu ngaran si Jabrik urang mah ngaranna. Urang mah nu apal teh si Buleut teh nu Jabrik teh. Aing Si bulet. Teuing da teu lama, heeh nu Jabrik-Jabrik teh si Buleut aya sakanyaho di dieu mah. bapak nu nyiksa urang kabeh teh meureun si eta balad Mang Lebe. Heeh da ngan ku urang da teu goblok lah. asa dipuput ke mah atuh mang beh dieuan mang. Kalau malah anginna urang tiup gerak au ngede mah. Wah. Tuh, kalinya juga itu, Pak. Kalem tinggal libah atuh. Sagilak we ngali jeung nah ka itu atuh. Sandang saya kerja tadi saya pilih angin kemarin kali Diajar mah. Insyaallah kayak geus radanya SMA lah. Rek diajar naon ka Mang Pan Lebe. kieu ayeuna teh. Bah, ieu jang budak rek diajar bahnya. Pan si Comro rek ngajawatana. Urang pake lapang pakalangan diajar silat.
Geula ngajual ka anu mah. Eta nu di wetan. Nah, Jual ke Mang Lebe. Tuh aing pernah Kalain ka saha we ngajual nama ngan tita Mang jualkeun. Urut berobat Kan digarap ku Mang Lebe. kabeh jual kabeh. moal kabeh mah dilelebar. nyari payung mah kabeh bae aing. Teu kieu we mero aja nama. Jadi pertumbakna teh yang sabaraha didinya teh. Ah, Isi ieu mah euy. Aya budak jadi kana komisi we. Jadi mati kudu puguh didinya teh. Ayeuna merecek didinya teh kumaha pasaran didinya we semeunannya. tapi mending teh lah ngobrol nanti. Mau balik. Tanah komisi. Eta mah masalah tanah meureun bro. Mun aya meureun urang ieu kurang meureun. Bae lah. Bah kitu Bae, we. bae aing pan aing Jadi- damai ya no jeung maneh pek bae aing usaha we lah. Tanah teh Aing teu ngarti. cong mau jual tanah. Mang kitu mang ieu Heeh. si bodang ieu. Ieu teh. Tuh yang diajar silat urangnya ka Mang Masa Lebe. kalian eta mah jeung maneh mah. Aing mah nyaan bisa silat. Tah saeutik we. Biasanya ho aing mah bisa nage mopok. Nah, teh mopok mah di sawah, ai silatna beda deui aya tempatna. Keur naon aing Kalian jadi. mah jeung maneh mah. Heeh, Aing teh mero murid garuh Pakuan di lain-lain oge atuh asil lain atuh. Tong itu pun kena barang kolot. Tah, jang. Tah, jang kieu teh. Abah Mang Lebe mah boga jurus apa sok lalajo sun gokong. Lalajanan sekali-kalian mah tah ieu jurusna tah. Oh iya teh. Si Patkai apa? Anu ciga begu. Gua di sempat ngomong kitu dengan tah jurus eta Iya tapi bisa dibawa bah we. Goblok na picilakaun. tong dibawa atuh main teh paragi pan eta teh ngamuridkeun teh engke teh mah ka dibawa ka murid atuh. Ayeuna mah geus we atuh lamun nya mah bener gitu. Oh orang-orang diajar kan ku sabab orang musuh orang jeung si bodang jeung si teh sarua. Heeh. Urang sarua diajar. Heuh bae bangke mah bebarengan we atuh jeung si Ujang ieu. Nya bisa we. Comrona. Ngabe ieu jempel ngabe teu kagok atuh Mang Lebe ayeuna ngalatihna da. Hiji-hiji mah kararagok kuduna mah aya 5an. Urang mah hayang diajarkeun jurus ajul gedang. Oh kitu heuh bari kopro tadi. Ayo atuh di mana? Ayeuna di mana ayeuna? Ayeuna kagok ka dieu. Heeh, bisi isu pageto. Panggil deui anjing yang si Jabri geta aing karek gudang gering aing. Atuh di mana nya? Tadi suka na atuh kedua kitu lah. Sudah betul. Jauh euy loba. Comrona diajar eta deui. Oh deuk. Anjing batur teh salah. Tah, kadi kan cungkring ulah tinggal. Iya. Lain mah kadi aya deuk aya gede alajar bela diri mah. Kieu tah tingali tangka jamu ti geus leucir kieu teh naon eta pergi bararudak. Ah, dengekeun dong, Bro. Sok jang diajar heuning sok dasarna heula. Sok cobaan dong. Push up. Kieu kumaha tah. Banyak pun update tanggal jamu aing. Kieu atuh tuh tingali dasar heula lain jang di daula jang sa teh kituan we heula tuh. Tingali sok dasaran heula. Sing sok. Mang asli mang nuhun pisan mang nya. Nya sok heula sok heula. Tawa ka nuhunna sing sok. Kieu leungeunna kieu. Nya sok we teh. Mah nya tah kitu atuh. Iya, mah. Tah sukuna teh ieu wayana cing enak. Iya. Dan saya mau ngerakeun Nah, ini pernah, kamari Mang. kita balik, Mang. Dasar teh. Emang Di kamari kita balik, Mang. Cek tak iya cing. Alah, tapi ieu mah ningat dedeg-dedegan nu cikan oh sok ciga-ciga mah ieu mah jigana harus nyoba ya. Cikan ningat. Cik. Kumaha teh guru. Jadi guru aja. Nya sok tak kitu. Kieu. Kieu tah. Oh kieu. Ya. Ya atuh jeung tangan-tanganna tah. yang Kitu ngelekkeun tah. si ieu urang mah. Sok. euy. Ya. Wah. Ba atuh iya tuh urang cing balik atuh iya. Gitu wae oge sih. Sia ieu teh beuteung beurang. Angkat mah ke urang ieu. Sok aja heup gitu. Nang aing Wah. Sok, sa meureun sok. kieu. Banyak atuh di dieu kumat. Iya mah. Da berat atuh. Mo ieu Yang beuteung. ieu mah mawa ka cigana mah anggeus saminggu ieu mah dialajar kieu mah. Goblok, gua aing contohan paling. Tah, si Abah, si Abah ge atuh ya tuh. Ya, apa saperguruan baheula jeung aing. Sok tingali si Abah tuh. Set tingali tuh, sabelah si Abah mah tuh. Jadi si supporter cincangkeun we. Sok, Sok.
Sok muro heula muro sing sok. Oh, can bismillah aing. Oh, atuh mah dage bismillah heula. Bisa, euy. Tuh jangan aya kahaya ngadua heula. Mah balik ya mah. Jangan. Dain kudu dipaksa kitu. Cek Mang Lebe oge tuh tingali Mang Lebe kieu we heula tuh. Lap sileungna teh nya tuh. Jadi si suku teh cenah jeceng deh tuh. Kitu tah. Sok, jang si ujang heula sing ya. Mang bisa pan tadi teh Mang. Aduh langsung we euy. Kana jurus langsung. Atuh da kudu tidak dasaran heula anjing. Dengekeun ceplati dengek. Jemaahnya nama nanon kan hayang instan wae. Pangna kieu. Tah kitu we sok. Oh, ini tak tere. Tah, kitu sok. Atuh itu mah ditahan kitu pemeureun ge teh. Nun direngkas teh ku batur aya kudu aya tahanan kitu atuh. Ya leuleus Mang euy tuh urang Mang. Sok, dah Iya, ajaran atuh. sekali deui yo. Sementara mah Ajaran heula sekali deui lah. sing sok atuh sing sok. Oh, Mang. Eta bisa heuh Mang. Iya mah paling kayak jurusnya kelebok jamu iya mah. Asya. Nah, goblok Aisyah lihat diajar bela diri, diajar ngalah jamu. Asak mana euy bebas. Teng aya asak teng. Eta luhureun teh. Mana? Itu da eta jamu anu asak mata eta na luhureun kokod sia atuh. Ya, nah aing mah ye jadi kasar ka murid anyar. Mau balik kelas. Mana euy? Main disusul geura. Tuh udah cek aing euy kena hakane mah da barisan aing. Aya teu. Iya mah jigana mah bah. Lain belajar teuing ngeureunna euy. Mah ka hayang. Oh, itu jauh. Siapa areudeuh moal di ala wajar sok turun. Dek moal. Lapar ya. Kajeng lapar-lapar engke geus diajar di ditu dahareun mah loba. Da ngon atuh ya asak Asak mah tak ngape oge eta nu latihan bak lacir ge sok kitu. Maneh nu teu Sok buru tak kieu. Sok pasti ngarep sing ngarep sok. Mana? Sok pasti sing ngarep. Ya kan istilahna ieu si Jabri. Ieu si Comro gitu nya bakal musuhan. Heeh. Sok, tak kieu we tah sok. Ya orang jadi si Jabrik ya. Heeh. Sok. Mau dekat. Mau da ieu. Deuk dialajar sih. Lat deuk na. Sugan teh ditasuit aing. Baya kumaha bah. Aing sok si eta kumaha? Dijuk mana heun atuh? Tuan heula ba aing kamari ditu balik. Sok. Sok jeung Mang Lebe, sok jeung Aing jeung Mang Lebe. Mang Lebe bieu teh cek Mang Lebe teh kieu. Set. Gitu. Teh. Jejek segala. Tah mana kitu. Pan cemawe teh kitu pan si ieu teh. Ieu naon teh bakal nyerang deui. Ka tuh hayang nyaho aing meh apal. Cek Bah urang jeung maneh cenah bah. Lagakeun heula. Heeh, hayang nempo. Jadi urang si Jabri gue nya. Heeh. Sok. Sok kumaha? Tah. Maneh teh ngarotok kada we keueuh gede dipelin. Tuh. Tah, benar terus tah gitu. Terus Mang. Tah. Tembak Tah. Tah, sok tah bener gitu tah. Ieu kitu. Heeh. Da babari atau komo ngalawan si Jabri ke Sok tuluykeun atuh sok urang eta kieu. Sok tuluykeun. Nah, anjing jadi itu guruna. Terus deui. Biar Lain. Bah, itu ndek diajar kakak urang praktek deui ieu teh. Tadi kumaha ya? Semua balik lagi. Berarti teh serius ya. serius. Serius asli. Tapi ningali kasima gitu ningali Mang Lebe jeung sahabat. Ya mah bah, aya mah ngaheureuikeun. Oh, siap. Sing balik atuh da si Jabrik mah sabarna mah geus ieu atuh manehna mah geus makalangan kurang-kurang mah. Aya cara cepat eueuh meh tereh. Serius. Oh dasar-dasarna nu karitu kumaha. Oh, sok-sok kapan hayang kana intina di dinya teh atuh. Kumaha tuh? Sok serang di dia ya serang heula sok serang. Sok kusa urang heula. Sok serang. Sok kumaha we kakarep di dinya sok. Sok. Ayo beubeul ke Mang. Tuh. Gitu. Aduh, entong
tong nya da aing Tuh, eta teh karek diajar sakitu teh. Nya nama jeung batur ke lain deui sok teh yeus jang tinya teh sok. Sok, bodang cimbalek, bodang. Kamari Sok, pake. kuda-kudana cing bener. Jurus kuda. Kieu nya Eh. teh. Eta mah jurus bedog petok. Tah, kita. Serang ya, nyerang kadinya. Aing si jabrignya. Heeh. Set. Salah aja gitu kan kamari mah lain kitu. Bodang sih teh. Aing ke kamari euy. Lain kitu anjing ah. Kumaha, Kamari kumaha? bener kamari ge. Isok atuh contohan deui. Mandi bah. Nah, kamari Bang geus lain nu kamari eta. Geus kamari teh Diajarkeun dicontohan urang atuh kamari. cereug. Lain kitu jurusna. Lain. Atuh geus mah. Ieu mah teu serius. Serius Ya, nya. mengajarkan ti awal mang. Tuh, orang boga jurus urangnya sebenarnya mah. Sok mah. Ieu mah teh ka teu serius ke Masudi aing mah aran. Manya karek sakudung saralan. Da atuh aing nu sungguh-sungguh mah teu kudu lila-lila. Oh, sok aing mah udah sungguh-sungguh. 2 jam. Potong semua balik Bang sih Geus aing kajen teh ka kebon aing mah. Kayak mah kieu we bah. Lamun datang deui perlu ka urang kudu serius gitu. Pan urang mah dulur atuh dulur. Ya, dulur-dulur aing beda deui dina masalah diajar nu kieu mah. Geus mal bener ieu mah dituluykeun ge. ganggu itu Geus. Geus mal bener ieu mah. Ke Kemana mang aing? Kumaha aing mun aing ditanya mah si paling Jabri ge geus. ka kebon aing mah beres biasa. Udah serius lang aya mah. Ah, geus. Geus bahnya, geus urang mah geus salah. Ka kebon deui urang mah. Peukeun we lamun aya waktu oke. Geus ah. Mah tuh mang. Mah, mah. Jangan mah. Ah.